Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiqun usi bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkung tipayeun puja puji sinar syukur sumaga urang sanggakeun karat Allah Rabbul Ghafur. Mana alhamdulillah ngalangkungan kudus sinar nyerodat mangkana urang tiasa riung pulung ketepung lawung ketepang wajah ilahi Allah mubarakah. Mudah-mudahan Allah maparingan istiqomah dina ibadah. Allah maparingan jembar rizki tul gampil dina darah. Allah maparingan kasayang ka urang sadayana kalayan tiasa ngalaksanakeun paritah mangkana. Salawat wa salam Allah mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang utusna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilang ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para pengikutna, tur mudah-mudahan urang sadayana sing kene syafaatul ummati mantana amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh, awasnya nyaratenya coba leres masyaallah sawias kumaha carana kumaha posisina oge nu penting mah niatna silaturahmi sareng talabul ilmi eta we perjalananna mangga eta dina perjalananna dina syariatna dugi ka dieuna tos dugi ka dieuna kan benten-benten jalmina nu penting mah urang dibeunkeun ngayungna sejak silaturahmi sareng ngalaksanakeun parentan Allah, mudah-mudahan aya dina kariduan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tekaraos ayeuna tos kapi sabaraha? Kapi dinten. Pak, kanteu sabaraha dinten deui lebaran. Lebaran deui, lebaran. Allah karim. Alhamdulillah masih dipaparingan kene sehat ku Gusti Allah sehingga urang biasa ngalaksanakeun kene parentan mangkana utusna saudina sasi Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nyarios perkawis saum puasa, maka para ulama ngabagikeun darajatna puasa kana 3 bagian. Ieu sanes kanggo nyirian batur, sanes kanggo ngahukuman batur di mana posisi puasana
tapi kanggo ngahukuman diri nah urang teh puasa teh tos dinatingkan kumana. Mari tong dugi kalebet kana kategori nu didhawukeun ku Gusti Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Tong dugi kalebet kana hadis eta, sepisan ti jalmi nu saur ngan saurna teh sakadar hasilna teh kenging hausan lapar. Dina hartos wallahu a'lam dina masalah ganjaran adu kasakumaha eta. Pemdulikan capek gawe henteu? Hari saum capek. Henteu. Alhamdulillah urang ge teh capek. Ada capek lungse. Leles namun ngaduhkan hawa nafsu mah lupa teh nyumput hargot siro. Bagian kana hawa nafsu mah gitu ya. Capek naon? Capek perangan hawa nafsu. Sabab menalika dina ibadah tos teu karaos capek. Teras dua kemungkinan. Nah karaos amis atanapi teu capek. Maka ganjaranana satos kitu. Sumawana tos karaos amis dina ibadah wah luar biasa lezatna ibadah. Jalmi nu tingkat keimananana sareng kaikhlasanana luar biasa. Wih anu tadi bahwa saum teh saur para ulama aya nu ngabagi kana 3 darajat. Hiji aya nu disebatkeun saum awam. Naon saum awam teh? Hiji naon? Nu kadua aya saum disebat ku saum khawas. Nu katilu aya saum nu disebat ku saum khawasil khawas. Mun saur bahasa urang mah aya saum nu umum, aya nu saum nu istimewa, aya saum nu lebih dari istimewa, luar biasa. Bukan mana urang. Maka urang ayeuna urang titenan kana diri cing kalebet nu mana urang. Hiji tadi satu menu tadi bahwa saum teh aya nu dilebetkeun kana saum awam. Nu mana eta teh saumna jalmi nu sakadar nahan patuakanana tina haus sareng lapar sareng nahan parjina tina nyumponan nuturkeun kana syahwat kahoyong parji. Saum lapar teh ditahan, haus tenang ditahan, diriksa teh pembatalan. Dedugikan ngalaksanakeun ngabatalkeun kana saum, parjina dijaga, aya kahoyong ge seorang suami ka istri dan nuju saum henteu dugi ka dilaksanakeun dan dilarang ku Gusti Allah. Sapertos gitu anak pantes buka mah aya kebolehan mangga tos buka mah. Sapertos gitu eta nu awam. Sakadar nahan haus sareng lapar. Tapi kumaha saum lisana teu dijaga. Masih kena resep nyarios teu pararuku, masih kena resep ngobrolkeun. Nah kitu insyaallah ibu mah mah sih. Allah. Lisana dijaga, patuanganana dijaga, ditahan tina haus sareng lapar, tapi angger socana teu dijaga eta saum awam umum. Mata saur sapali deui guru mah kitu, nalika berka saum pareman HP, pareman TV seukeun tadarus sabab dinten teh nalika muka HP ada ieu mah maca Quran maca Quran nama sabaraja sabarmenit anggar we scroll teu pararugo nu kitu ieu mah da nonton TV we anggar pasti bakal aya pimasiateunana. Sapertos kitu mata saur sapali urang mah nalika lebat saum pareman HP minimal atuh sasaumeun mena fokus ibadah santeuna ngirangan tina dosa soca, santeuna ngirangan tina dosa cepil mupingkeun hal-hal nu dilarang ku Gusti Allah. Lajeng deui sasaumeun atuh minimal oratna ditutupan.
Mandi kunaon? Tong dugi ka ngadosakeun bandur. Bandur keluar ti bumi dengan orang teu ditiup dosa teh. Dosa nu ka orang teh dosa nu ningalna teu pangagugurkeun kana pahala bandur. Tah saumnawa mah kitu. Patuanana dijaga tina haus lapar ditahan, parijina dijaga supados teu ngalaksanakeun nu dilarang ku Gusti Allah, tapi angga tubuhna sanes masih ngalaksanakeun nu diharamkeun ku Gusti Allah. Aduh bawa urang kadinya. Tapi kumaha tong dugi kadinya kedah naik urang teh. Abdi mah sok dijaga dari saumada ieu barang cangkem taranya yos ge taranya yos sae begitu. Anu nalika seunit teh kan kitu dina sapalian istri mah bahwa angseuna cangkem jalmi pembawa angseuna cangkem jalmi nu nuju saum eta teh engke di yaumil kiamat langkung seungit tibatan minyak kasturi. Ibu gaduh minyak kasturi teu nu kumaha can minyak kasturi teh terang ibu materana ge minyakna teh malaikat suku atos ngibatan pinaon. Nah cenanya upami katerangan asa minyak kasturi deui teh minyak di kapungkur minyak nu paling seungit minyak kasturi. Bahkan ayeuna ge asli awis ngajuta per milina teh kunaon hese ngalana. Tina naon ngalana aya nyarioskeun bahwa ngalana teh nyaeta tina naon sesekelan atau naon tina uncal. Kata hese aya ngengena teh teras dengan beberapa cara janten we minyak kasturi leungit seungitna luar biasa. Mata kunaon nu dimaksud ku minyak kasturi nyaeta minyak nu pang seungit-seungitna. Seungit luar biasa. Cangkem anu mana bau cangkem nu mana nu seungit di yaumil kiamat teh sanes nu saungna ukur sakadar nahan haus sareng lapar unggul, tapi saungna nu di samping nahan haus sareng lapar lisana dijaga dengan nyeri hate. Biasanya saung mah saung doraka ini ada bahasa saumna cenah kudu rakam mah. Mun teu ngirangan kana ganjaran tiasa batal ganjaranna. Terus kitu. Tah kitu. Cik urang sugan urang mah eta rada urang rada satingkat sigan mati dinya mah. Da lulus kirang mas ya. Cing tingkatan kadua. Tingkatan kedua tingkatan saum anu istimewa. Saum istimewa nu kumaha eta teh? Saumna jalmi di samping nahan haus sareng lapar tapi oge ngajaga anggota badanna tina dimaksiateun disebutna saumna jalmi anu saleh. Cing urang bakal kaunter ka dieu mah. Nu mana ku para ulama dirinci deui moal meraih kana darajat saum nu istimewa kecuali ngalaksanakeun 5 perkara. Allah dari 5 ya. Ieu mah kanggo ditenan diri saesombatkeun. Mana nu 5? Hiji tina nu 5 teh ghaddul basar an kulli ma yadum syah. Meureupkeun soca nundukkeun pandangan tina nu matak nyacat sausa. Ningal orang batur dibeureupkeun soca maksudna kumaha diturunkeun pandanganna. Bapak-bapak teresep urang kali teresep nuju sauma kumaha diturunkeun pandanganna teu sekrol-sekrol di jararoge teu pararuhu. Teu ningal orang batur tasapes kitu. Di ibu-ibu mah insyaallah moal insyaallah sampai itu fokus masak ieu mah sampai kitu tah hiji ngajaga socakna supados teu ninggal kana nu dilarang ku Gusti Allah. Eta pisan. Sedengkeun naon da ari kaweong soca mah naon ninggal wae. Kaweong soca mah warna teh kunaon? Ku ninggal mun teu ninggal berarti anggar we aya nu kirang. Asa aya nu kirang
Padahal mau nyiptakeun eta soca, nyiptakeun dua soca eta teh luar biasa kanggo naon? Sintiasa janten kataatan ka Gusti Allah. Ibu karaos nikmat kedua soca. Kaosnya aya hiji soca di dieu teh. Antena dua, bari dua nana tiasa ninggal. Kinten-kinten mun sabelah nu ninggalna apa karaosna moal. Moal teu pararuku cobian bae. Santos kitu. Tah jalmi anu sauna istimewa mah di samping nahan harusan lapar, nahan socakna dijaga supados henteu ningal kana orat batur, henteu ningal kana aing batur. Kadang-kadang orangnya hoyong ningal teh kabumi batur ditinggal. Sedangkan dina Islam tata kramana bujang-bujang uluga geuleug ka bumi batur nalika buka pantau bumi batur ge haram urang ningalna ka jero teh. Sumawa nu dika noo. Eta mah doraka bisa. Sedangkan saca urang nalika bumi batur muka hoyong ningal naon di jalona. Oh, bener lagi ibadah. Santos kitu. Eta teh haram kecuali umum sareret. Sareret umum teu diteraskeun. Santos kitu. Santos kitu. Sumawanan kana aing sagala leuwih eta mah dosa badan pisan. Nah kitu di Islam dijagi nu karana itu ge. Nalika namu kan kitu, nalika namu diketok terus maca salam sekali dikaluan ketok maca salam mun dugikan 3 kali teu kaluar wae atos kuwi pangdugikan di gedorang. Assalamualaikum. Mah dipakai di jero teh eta ada kuwi ka bumi beberapa saat deui mangga kadinya bumi tong dugikan deui kulugan geuleug ningal kana kaca muriri, tinggal jendela kamar. Aduh, kamar aja. Itu kayak ini. Bahkan dina samalika terangan deui mah mun aya jalmi noong teras dicolok matana teu nanaon. Sabab kumaha? Sabab ningal kana daerah anu milik urang. Sakumaha urang nuju di jero aya jalmi noong raos moal. Kitu deui nalika jalmi ditoong ku urang uluga geuleug moal raoseun teu sopan. Dina Islam gitu. Bahkan dina hukum Islam mah colok matana kumaha terbebas dina hukuman. Terus gitu kunaon? Sabab ninggal kana daerah anu kekuasaan batur begini kesopan. Terus gitu. Nah menuju saum saum istimewa mah dijaga socana. Dina ninggal hal-hal anu dilarang ku Gusti Allah, anu dilarang ku syarat luar biasa. Insyaallah ibu-ibu sang bapak-bapak mual yang makan kurang kali didik kurang supados tong seueuting tinggal HP dinten teu seueur ti maksiateunana seueurkeun tadaruh santos kita teh sadinten sajud jadena mun teu mampu sadinten satengah juz mun teu mampu sadinten 3 lembar mun teu mampu sadinten salembar, mun teu mampu sakaca, mun teu mampu saayat minimal. Hampir aku asal sibuk-sibuk deui, gua di naon damel nanti bumi. Santos kitu, mata kitu. Sempetkeun sajud teh biasana 10 lembar. Misalkeun bagi 5 waktos, berarti sabada netepan mung 2 lembar mampu moal. Wah, kau mampu asal mah sakeun da kitu di surga mah hese di surga mah pika urang ngunggul mun pina rakaat pika sepen ngunggul teu salat teu puasa seueur teu salat teu puasa mah sabebas ieu hirup dalam dunia teu salat teu puasa muhun eta kudu eta teh pina rakaat saeueur tadi mah mending kene memaksakan diri lebet ka surga tibatan sukarela lebet mending kena maksakeun kunaon mending maksakeun teh pangaosan teh hoyong ka surga abdi mah hoyong salamet tibatan kitu pangaosan moal abdi mah bere ka neraka jelema naon kitu Allah karim mending maksakeun kana kasayan tibatan pasrah sumerah kana siksa Allah neraka Gusti Allah naudzubillah min
Itu udah ditaruh masalah jalmi ge pasti dipasian pilihan surga neraka pilih naon. Surga mulai milih neraka teh jalmi kumaha? Jalmi naon gitu kan. Sabedegong-bedegong na jalmi ge mun ditaruh pasti hoyong ka surga sabab beunang tempat kalimat. Kitu hiji jadi soca. Nu kadua, jalmi nu kalebet anu istimewa dina masalah sauna kadang ngalaksanakeun hifdzul lisan, ngajagi lisan. Dina naon ngajagi lisan mah? Dina gibah, ngabo, lajeng deui nami gibah naon ngobrolkeun, resep teh ngobrolkeun batur. Resep alhamdulillah. Resep nalika ngobrol papayu-payu ngobrol aya pasamuan teras ngobrolkeun batur kadang-kadang karosna asa aya kirang sapertoskeun sayur kirang uyang sakira nu tos biasa kajabi jaminan nu tos ngariksa kana lisan nalika aya ngobrolkeun batur bakal kumenjawab kana hatena aduh eueur mah abdi teh ibadah teh maksakeun taat teh maksakeun nah piraku kedah hancur ku ngobrolkeun batur henteu abdi mah teu ngobrolkeun batur ngupikeun mungkul ieu sami kabagian dosa ade eta henteu abdi mah henteu ngobrolkeun batur abdi mah ngupikeun mungkul ngan bari umur kitu eta teh dieu sami kabagian ina sapali katarangan deui mah mun terbiasa nyare ka jalmi nu maksiat terutama salah salesna ngobrolkeun batur maka kumaha hate sing ingkar mun urang teu ngiring nimbrung ngobrolkeun batur tapi hate karesep kabagian dosa tah kitu tah mata riungan teh kedah dingan sae me urang kacana sae ngariung samjal kitu kan tadarusan ngupikeun kana tadarusan walaupun urang teu ngiring maca Quran tapi ngupikeun hukul kene ganjaran. Itu dari ngariung jarang-jarang menentukan ahli tadarus teh gosip maka kumaha urang teu ngagosip tapi ngupikeun hate ngalereskeun maka kumaha kabagian dosana. Alhamdulillah ini bisa gitu. Mata lisan tinggal lisan ku Allah disimpan di lebat di pagar ku aos dikunci ku dua lampai ku naon margi lisan eta bahaya luar biasa. Walaupun lisan kaya tulangan, tapi nalika nyanyinya di hati batur hese lantongna. Nalika aya jami kanya nyeri rageun, terlukai ku peso seueur lantongna, tapi nalika lisan melukai kana hate, kamana wilayah lantongna hese. Misalkan urang raheun ku peso mengambil nyarian angkat ka klinik angkat ka ieu kana teh ka apotek aya seueur landongna tiasa damang beberapa dinten tapi nalika lisan nyeri kana hate batur hese mang tahu-tahu ge bakal kaos nyeri nate bujeng-bujeng ngobrol sareng jalmina kadang-kadang neme kuping jalmi nu kantos nyeri ka urang diri langsung kumaha karaos panyeri nate gitu bu leres sampai nyeri ke batur tapi hati-hati terkait ngaraos diri besok nyeri ke batur pilih diri oge tukang nyeri bisa kadang-kadang kurang ngaraos teh paling dianiaya ku batur padahal diri ge tukang nyeri batur gitu teh kadang-kadang jalmi mah mun kasayan mah kampo diri munu awan mah eta mah di baku kitu mata jadi lisan ngajadi lisan eta tadi ngajadi pandangan soca ayeuna ngajadi lisan tina gibah ngobrolkeun batur lajeng deui tina namimah ngadu-ngadu batur sapertos istri ka ditu ka dieu ngadukeun batur berarti eta teh ngadukeun ngadukeun jalmi sanes ngadukeun domba sapertos kitu Allah karim. Lajeng deui ngariksa tina naon? Ngabohong. Ibu sok ngomong kan? Wah, gini alhamdulillah dia mah jalujur. Ngabohong ka saha? Salah gitu. Ya Allah. Sareng kali hati-hati kaburang kali tong diajarkeun ngabohong.
Sok sering ieu teh sapertos leres pada pendidikan awon. Aya urang kali tujuh apa kali keneh. Kita ajong golepak teh. Terus ngagolepak teh kumaha sok saripuna. Ujang atuh kasep soleh kunaon mana bakongna terus gitu. Padahal naon anu salah nasaha murang kali papa-papahan teu hati-hati najong kana nama eta mah najong sampean kana sampean deui pakojot atau kumaha tapi urang nalika kitu nyalakeun bangkong engke teh bakal tertanam dina emutan urang kali daya bangkong da ieu abdi ti kojot engke na oh kitu nalika abdi salah ku si mama ku si bapa mah bakal dibenerkeun engke ngentau bakal aur tapi tidak boleh karena patok ada gitu dagor aduh jangan kurang cabut bantona gitu kita nu salah nah patok nu cari dirinya tapi kurang kali dulu lupatan tadinya kurang kali patok nanti baru lagi ada usik dirinya sampai gitu maka kumaha maka adik kenapa pasien pengertian tuh ya matanya sing hati tak menon mental nasai nalika urang tos gitu nalika salah kalah nyalakeun batur maka kumaha bakal tertanam dina urang kali akeun we nalika salah ge bakal aya pangeunankeun ibu jeung bapa abdi mah bageur dah hati-hati satos gitu maka dijaga pendugi kaseur ngabohong kena bakal unsur nautu dilakukan urang kali jantan urang kali anu pompohong sedangkan nalika hiji kabohongan jalmi berbohong sakali maka mukakeun kana mangrebu-rebu panto kabohongan urang kali telat uih di sekolah urang kali SMP atau SMA ujang di mana jam sakieu nami uih padahal enak HP sekolah itu eta aya kerja kelompok heula nah teu ngawartosan atuh ka mama padahal mah WA atuh HP na nyata lobet seet batuna kan serecangan pangitan atuh ngiring we naon ngecas ih nu mawi rerencangan ge teu nyata casan hiji acan aya eta kerja kelompokna di mana itu di bumi itu tuh di mana tebi pokokna mah di ditu nah gitu Saltos itu paling di bumi na aya gaduh HP nyata urang dinya mah teu gaduheun HP nah so ayeuna merasa teu dimungkineun nalika sakali ngabohong bakal teras ditutup iku kabohongan saltos kitu tah adik ini jadi lisan apalagi nuju dina sasi Ramadan pendugi kan ngancurkeun amal urang akibat ku teu ngajadi lisan kata Nabi kalau keneh teu ngajadi lisan sumpah palsu sebenarnya biasa nama ieu mah nu pedagang man dia sabaraha pangaosna 50.000 wah man 25.000 itu ih teh biasa kituna sing demi Allah nage di ditu nate paling oge 40.000 santos gitu sebenarnya gitu kunaon sumpah palsu supaya kening kauntungan enten desa zaman Nabi kapungkur Nabi mah menganjurkan jalmi jadi pedagang margi nalika jadi pedagang teh caket kana hasil keuanganana caket hasil tapi nu dicontohan ku Nabi dina masalah pedagang kieu misalkan ka Gusti Rasul bade nese ieu sabaraha man ieu sabaraha saur Gusti Rasul mah kieu nyantoanana kapungkur mah ieu teh ti ditukna teh 40.000 sok bade nambihan sabaraha leres dilitkeun 40.000 sok bade nambihan sabaraha abdi peser 45 mangga kitu janten disebatkeun harga aslina kunaon ayeuna seueur ti dituna 40.000 di calana teh 100.000 bagi kunaon anu nawarna sok teu kira aduh komo ibu-ibu ya ada bapak-bapak mah tara saya tawar mang ieu sabaraha 150 mang 25 di ditu oge ieu mah satos kita tanapi 50.000 nu tadi 150 jadi 50 otomatis nan rugi atuh nu dagang teh Amang mau pokoknya dari kasih 50.000 mah mau meser.
kios kuriling deui kukurilingna ada di pasar atanapi di tempat belanja teh. Tos ka ditu teh akhirna mah kumaha didinya pangurangna sakitu teh didinya ketemu namanya Ahmad Wiras we 150.000 ge. Sartas kitu kunaon mandi antawis penjual sareng pembelina sok tara sinkron nu ngicalna masihan harga sok teu leuleuh anu nawarna nu mesenna sok teu kira-kira nawarna mata kumaha nu ngicalna nyandak pati tong seueur teuing lajeng nu nawarna teu kenging nyekek teuing kanu ngajualna bakal kumaha bakal aya didinya nu namina jual beli anu sae moal aya sumpah palsu teh sabab kumaha sabab ngajalankeun kana syariat nah kitu nu kahiji ngajaga lisan nu kahiji ngajaga soca tina ninggal nu haram nu kadua ngajaga lisan tina nu matak ngucapkeun kanu dilarang ku Gusti Allah. Aduh asa pada ngalarang kok ieu rada berat bukan bayar tapi usahakeun simpen ikan nu kadua minimal nu katilu nyaeta kriteria udah aya di jalmi nu janten saum istimewa mah nyaeta kaful uduni anistima ikul limakruhin ngajagi lisan ngajagi cepil nahan cepil tina ngupingkeun nu dilarang ku Gusti Allah sapertos ngupingkeun gibah ngupingkeun sumpah palsu ngupingkeun hal-hal nu dilarang ku Gusti Allah eta ngajagi cepil sedengkeun kaumaha ibu-ibu masalah sawiasna dina cepil mun tos nguping batur sukses kadang-kadang sok turun kan hate jadi naon panas nguping aya wartos ibu terang tuh si anu eta tadi meser kursi ya kumaha alah gimana naon usahanya ya aku pernah jadi os gibah deui endingna teh sumping deui jalmi misalkeun eta ibu nu kamari meser kursi teh na meser mobil Allah karim ya beuki we panas hatena teh saha liurna mah eta nu pikeun akibatna naon teu ngajagi cepilna tina ngupingkeun nu dilarang terus kitu mah kumaha tenang nalika batur meser mobil alhamdulillah aya tamu teu koma tatangga caketing ampun luar biasa mun kitu pasal kitu urang nalika batur maju urang bunga masuk alhamdulillah urang ge mah banggeun insyaallah dan kadang-kadang di keumuman jalmi nalika batur maju kadang-kadang urang hoyong maju terus kitu nalika batur mundur batur susah urang kalampungan tuh nya nuturkeun ka urang mah bakal sukses da kumaha we nuturkeun si anu teu jadi cepilna tinu dilarang ku Gusti Allah Allah karim nomor kaopat jadi naon jadi sadayana anggota badan di luar eta sampean jadi pananganna jadi badanna jadi tinu dilarang ku Gusti Allah. Nu terakhir nyaeta nu kalimat henteu buka dina buka teu nyeueurkeun minal halali Allah yatakaffar minal halali wa tadifar bihaitsu yamlau batnahu teu nyeueurkeun barang tuang kunu halal dina waktos buka maksudna kumaha teu seueur teuing barang dugi ka kamarkaan tong dugi ka waktos buka teh meuni kos balas dendam ya Allah karing kos balas dendam sagala rupi dilebetkeun sakotna lebet oleh lebet bahkan ngemutanna teh tosti enjing jam 8 ibu biasa mun kitu sok ngemutan kanggo pasakeun sore teh oh mun jadi kadang-kadang aduh nya cariosna teh koyak ieu teh angkat ka payung cariosna aya teh goyobon meser laos kan goyobon meser aya tukang cani laos eta kitu tuntungna kumaha pas magrib teh kitu nu dituang namana sahabat saya kadang tos warung sakitu we ya Allah karim tong jadi kumaha masana nu kalimat
teu nyeueurkeun barang tuang dina nalika buka ku perkara nu halal. Tegasna mah sumawanan ku nu haram teh geuning pisan. Sabab kumaha seep atuh amal teh. Capek-capek urang di subuh dugi ka sonten dugi ka maghrib bukanna teh kudu haram kumaha seep ganjaranna. Sabab kumaha teu aya deui nu ngahak kanggo patuangan nu dieusean ku barang haram iwal diseuneun neraka. Alhamdulillah ini mata dijaga. Jalmi anu saumna istimewa mah bujeun-bujeun kudu haram nu halal ge diperhitungkeun teu seueur teuing dilebetkeun kana batu. Sabab kumaha nalika tos seueur barang tuang bakal seueurkeun, tos seueur ngaleut bakal naik ka luhur tunduk. Tarawih teh capek. Batur mah jajag ieu mah mulapes deui. Aduh tinggal witir ieu mese cengkat teh kudu da pinuh berat batuangan. Sampos kitu kunaon? Seueur teuing barang. Sampos kitu luar biasa insyaallah lah. Moal bicara hiburan mah terus terang. Sampos kieu analogina. Aya reunian tentep dina panangan urang. Antepkeun we sing warengkeun, sing dugi ka ageung beuteung eta reunian teh. Kinten-kinten bakal biasa hiber. Moal calik we. Ibarat turun deui kunaon benda kitu kamarkaan reunian. Kitu deui sapertos urang nu tos sering teuing barang tuang minum katuangan, patuanganna biasana mah sok ngedul dina ibadah. Eta geuning jalmi teh agung salirana patuanganna agung tepal ibadah luar biasa jalmi kitu mah. Dan karalatan jalmi nalika tos seueur barang tuang sok ngedul ibadah hoyong teh naon beuleum deui beuleum tina patuangan teu diriksa. Talima eta kanggo jalmi istimewa mah ngajagi munamikna angka otak badanna sareng ngajagi dina nalika bukana teu pinuh teuing ku barang nu halal. Nu terakhir tingkatan saum teh saum nu luar biasa saluhureun istimewa nyaeta saumna para anbiya wal mursalin di samping ngajagi haus sareng lapar oge ngajagi anggota tubuhna oge ngajagi hatena teu awan sangka ka Gusti Allah ngajagi hatena teras tawakal ka Gusti. Kadang-kadang urang sok kitu sauman dan kadang-kadang sok lieur nyebutan kanggo buka kos teu yakin ku Allah kaos sapertos nu teu yakin Allah teh ngarizkian. Urang mah sakadar wajib teh usaha. Anapun hasil sarenteuna eta mah urusan Gusti Allah. Ibu sok lieur urusan rezeki tah. Masuk. Tapi terang Allah nu ngarizkian. Allah nu ngarizkian, Allah nu maparin kasayang, Allah nu Ar-Razzaq, Allah nu Al-Fattah, mukakeun kana pintu-pintu rezeki, mukakeun kana pintu-pintu ilmu. Allah anu Al-Qahhar nu Maha Mansa. Tapi karatan jami angger urusan susah rezeki mah angger we ngarocehan. Apalagi ayeuna biasa bingung bade meser dan naon. Kawis. Saeutos kitu antosna teu gaduh sekarang. Lieur we tapi keun beas bade rugi ka 100.000 geus awios asal aya. Mun teu aya antosna ge keun nu penting mah aya beas biasa barang. Ini deui nya. Ngan ana we lieur mah aya sami. Satos kitu nandangkeun kaimanan urang ngeun ukur kadarna satos kitu. Wah, luar biasa eta mah. Eta mah saumna nu istimewa mah saumna para anbiya wal mursalin dina hatena teu aya buruk sangka ka Gusti Allah. Kadang-kadang urang mah dipaparingan musibah ku Gusti Allah teh, kadang-kadang sok awan sangka ka Gusti Allah, Gusti naon dia teuing ka abdi teh. Abdi sok salat, abdi sok puasa, abdi sok pangaosan naon hese teh kahirupan teh. Kitu teh kenging awan sangka ka Gusti Allah, sabab innallaha fi dhannil abdi. Allah mah aya dina prasangka na hamba, maksudna nu terjadi ka urang
kembali deui kana diri urang. Nalika urang pesimis, doa urang moal dijabah ge teu yakin ka Gusti Allah. Nanti kapungkur urang kadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah menurut urang nyaeta beunghar di dunya. Asa teu beunghar wae sok pangaos sampe ngadoa tiap waktu gitu. Tapi kunaon teu beunghar-beunghar? Sanes doa nu temetu, tapi keyakinan urang nu teu nyatu sanate. Yakin sotos gitu. Mun tos yakin mah Allah ngalungsurkeun pitulungna ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana rada naik lah tong dinuhung teuing gitu. Rada naik kana saum istimewa ku jalan kariksa tadi nu 5 perkara. Wide kanu tadi di surga mah kedah maksakeun menikene maksakeun lebet surga tibatan sukarela lebet. Amun kali kayak gitu, saya buka paksakeun disalametkeun. Kemudian karunia di dunia di akhirat silakan alhamdulillah ini. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya, urang ditingkatkeun dina tingkatan amal-amalanana khusus dina saum sareng ngalaksanakeun parentan Allah khususna dina ieu sasi Ramadan. Oge doakeun ayeuna kabagian nyaeta bagian ibu sareng papa. Alhamdulillah sareng papa. Mudah-mudahan kula wali iman tenang dipaparinan kanyimbaran rezeki ku Gusti Allah, dilancarkeun sagala rupi urusanana. Oge mudah-mudahan keluargana sing dijantenkeun keluarga anu barokah, dipaparinan rahmat ku Gusti Allah, lungsuranana urang kalina icuna sadayana wati-watina sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu sholihun sholihat, janten kebanggaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Oke, nah khususnya kanggo kelawat iman tenang, umumna kanggo urang sadayana dipaparinan kalancaran dina sagala rupi urusan. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina wa yughfiru mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika karim wa li sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basitu alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Usun alina wa li auladina wa talamidina wa tilmidatina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min kulli khairin wa la quwwatin wa la ta'am wa la masyaqqatin minna min kulli jihadin wa min kulli hujainin qaibin bi ghairi minati mahlukin wa bi mahdi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallidal umur kulliha wa ilayhi yawal amru kullu ya fatahu ya alimu ya alim sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma awzil mithla thawaba ma qara'na min al-ayatil Qur'anil Hakim wa ma sabbahna wa ma halalna wa ma sallayna minna nuhdiha wa nuqaddimu ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il madhkurin wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala kulli halin wa li kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah bi barakati Qur'an al-Fatihah.